Kau mana dong ada kecamatan? Hati-hati, jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan amplop. Gong net. Nyeepkeun sakintal deui. Nah, aing dagang jagung anet anjir. Ya masa kintal nyeepkeun anu burung goblok. Anjing gara-gara cinta dukun bertindak. Coba dukun goblok deh. Urang tek minta bantuan ka dibere arit geura. Goblok. Ternyata dukun goblok. Dukun kitu anjing. Nyeri. Aduh nyeri euy, jaban nyeri leungeun, nyeri hate deh geura. Payu-payu, nanaonan ya. Aduh, hirup aing teh kieu teuing. Coba mun aya liwat awewe. Hei. Wah, udah yang gerak. Hei. Bisa sia. Di pan aing teh balad sia wa. Sugan aing sia teh awewe. Tadi saya keur ngahayal naon? Ulang teh tadi teh kenapa awewe? Awewe di mana? Tah di harapan ungunya di cenah gitu. Oh, siapa ngimpi? Anjir. Serius aing wa. Pan tadi teh aing. Wah, beraku gitu awewe mencek lagi halus sih anjir. Sia Wah, mah bohong, sakit. siapa bohong? Sia mah juga hampelas. Tulungan atuh aing. Ayo atuh buru. Ya wa, aing teh dengan sia tadi teh. Saya teh kalau molor di dieu, nah mikiran naon? Ih, kan aing tadi teh mikiran aya awewe liwat nih. Gimana awewe aya kebon ieu teh. Tadi dinya aya. Awewe geura nulis deh geura. Kira-kira orang bogoh mana Kak Wewe itu? Ada mau pogohnya ke mana mah? Udah lega banget mana ngeri. Ampun. Ah, bilang aku sama waduh anjir. Ayo nama cong keajengan we yuk. Pan kemarin mana ngajak keajengan? Iya, tadi kira keajengan di kakak perempuan ini nyata di teh. Ah, cuma mikiran we awewe terus ayo cong keajengan yuk. Ayo atuh. Ayo nama cong wihan di situ. Gimana? Nu ieu lah. Atuh nah. Ayo nama cong keajengan we. Puguh gitu ulah ting kadukun mah haram cenah. Oh, kenapa? Oh, sini kan we dulu. Bang kudu istighfar tadi kemarin dosa gede. Pun Sagede naon, Pak? nyata euy, kurang gede. Oh, gede no. Gede. Oh, eta jeung awe gede teh. Nah, saya kadinya di goblok. Astagfirullahaladzim. Ya, ayeuna mah geus istighfar we. Nyaho teh maneh kamari. Gunung Tangkuban Perahu kamari erupsi. Korupsi kumaha gunung? Gunung korupsi di PHK suka. Korupsi teh kepanna teh? Erupsi ya ai cepil teh gunakeun sing bener geura ujang. Ih, sing bener atuh. Mak, Erupsi. oh, erupsi. 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 Oh, gunung meletus gitu. Bucat gitu. Oh, eta teh meureun bencana alam juga. Matakna ayeuna hayu urang istighfar, ajak dosa daya istighfar. Ayeuna lah cek dong ajengan ayeuna mah ini ajengan bro. Coba kain loba cerita, coba ini teh yuk. Oh, yuk ajengan yuk, lah sing bener we. Jangan teh kanu bener. Aduh, nama ajengan kanu bener. Allahu Akbar. Takbir saudara. Allahu Akbar. Takbir. Kalau itu masih enggak itu. Kemarin joget juga ya, tiga masjid tuh teh. Masjid. Tiga lain masjid tuh teh.
Kayak ini mana lah sampai ada. Atuh kanan nu saya mah. Kanan. Itu nu. Astagfirullah. Kiri eta mah beuy. Oh. Ya. Bismillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim sok. Ya. Salam jalan. Wajib kering. Kalau video dan guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka, lagi juga. Klik. Berhasil. Berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ini siapa ada dekat Ustad? Nah tuh. Syukur aku mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Budak zaman kibat. Manawi ujang-ujang anu ganteng anu kasep, jug-jug ti kajauhan dongkap ka tempat sim kuring manawi aya priogina. Cik coba di bejer beaskeun pada sim kuringna langkung kuninga gitu karena permasalahan anu kudu dihadapi teh. Mangga sok. Ya Pak Ustad, abdi teh jauh-jauhnya bade ka dieu teh. Bade nyuhunkeun bantosan. Kamari teh abdi teh gaduh masalah cinta. Tah, abdi teh kamari teh bertindak teh kalah mangkat ka dukun tah. Ele kalah idit ka dukun atuh ning. Ye. Teu kenging mangkat ka dukun. Saur hadis ge, barang siapa yang mendatangi dukun, lalu dia mempercayai setiap kata-kata dukun atau setiap ceramahan dukun, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Kartos teh jangnya bahasa Indonesia. Abah soalna mama lami di Jakarta kapungkur. Zaman naon? Ngobatan bos-bos kerupuk. Mama teh ya atuh dah. Masya Allah. Tapi laku, Bah. Ya laku lah. Alhamdulillah. Dirizkian Gusti Allah. Ya, bener. Alhamdulillah. Barokah apa? Barokah bener atuh. Sok ieu masalah cinta Oh, masih ayo dilanjutnya masalah cinta barokah biasa. Anu tadi teh anu kalah ka dukun, saya nu ka dukun si Ujang dua anak. Dua anak ya. Astagfirullah teu kenging jang. Nyinaon gawenan atuh ka dukun, dukun urang mana deui? Percaya ka dukun ye, ngaran-ngaran ka awewe mah nya urang mah asal geus boga pangusahaan, geus dewasa pikir, pola pikir wani nyamperkeun kolotna, awewe nu pantar kumaha ge beunang. Percaya ka mama mah. Sok mama ieu ganteng teu sabaraha. Tapi bojo tong salah ya. Gaduh sabaraha ya kayak gaduh sabaraha bojo teh. Bojo mah hiji ang. Soalna sesah bilih teu tiasa adilna sing kuring. Tah mata kieu tips ka awewe mah ulah nyinaon make kadukun segala. Kedai teh jang. Cukup tanamkeun rasa percaya diri dina hati nya, percaya diri, boga pangusahaan, boga modal jangan nikah, datangan kolotna mah anak rek DP hukum ku aing. Beunang. Percaya sok cobian hayang kanu kumaha si awewena pantar kumaha. Anu biasa-biasa neng. Nu soleh. 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 Si Ganesha sabian. Mohon tak bener bisa. Anu Anu kira. Oh, anu ham. On. Boro pantar kitu ya, abah we ge beungeut kieu patut pamajikan mah Sahrini we. Ayo. Sahrini we. Lewat ini dibawa. Kumaha eta teh, Bah? Masya Allah. Sahrini tad. Nya Sahrini. Dai kan teh kira-kira ka Ustaz. Ari Ustaz. Sangka teh daekeun. Atuh boro-boro atuh jang Sahrini mah jauh. Kumaha ngalongna mama ke nek buruk. Ya burukna ayeuna mah gitu. Oh, Jadi balik deh kana masalah nu tadi ieu. Wayahna duh udah ampun titik. Dukun segala. maaf atuh Abah. Tobatan sing bener, sing alus, sing junub, sing dewasa, awewe kumaha ge beunang. Nya, jang tos ulah ka dukun. Kumaha carana? Iya ya carana ya. Oh,
hati-hati, Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bah. Ustaz. Jang, amplop. Maaf. Bang, kali. Tekeng. Kali, Pak. Hati-hatinya, Jang. Mohon. Sabtu mana teteh polokan amplop. Ampun teh atuh. Ya we ke. Yang sikat. Sikat huntu, sikat susu. Lain, ini atuh sampai kena buru. Jika anda izin aing tadi gimana? Saya akan Dan kau hadir merubah segalanya. izin aing tadi. Mudah. Waduh sampai ke